ingat heula kan Maha Kawasa. Matak dina salat aya Allahu heulakeun Allah. Sabab cek Imam Ibnu Athaillah ma ta'assaru matlubun anta talibahu bi rabbika wala tayassaru matlubun anta talibahu bi nafsika. Lamun urang usaha, lamun urang asam, lamun urang ibadah jeung Allah na diayakeun maka moal aya nu hese. Tapi lamun urang Allah na dieuweuhkeun maka tong ngarep-ngarep babari mata kade ulah jauh ti Gusti. Urang balikeun sagalana ka Gusti, dibere musibah eta ti Gusti, pangelinge ling kunaon aya masjid, kunaon aya zikir, kunaon aya maca Quran. Sabab Allah geus ngajelaskeun dina Al-Anfal ayat 3, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lamun di lemur berjamaah masih rame, di lemur masih ada salat, di lemur masih kena ada puasa, di lemur masih kena zikir, di lemur masih kena maca selawat, di lemur masih kena areling ka Allah, maka Allah moal waka ngalusurkeun siksa. Tapi lamun geus eueuh di lemur nu ngaji eueuh, nu salat eueuh, anu puasa eueuh, nu zikir eueuh, nu maca Quran eueuh, siap-siap di kampung bakal dihancurkeun. Naudzubillah summa naudzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.